fikih menurut kaitan yang boboran ya sehingga aneh kita takbir Tidak takbir kemarin. Jadi kamari kita hula gitu. Asana tidak parahnya. Ya Masuk. Hari takbir teh kan kemarin terus diobrolkeun sering bisa diobrol takbir teh ya takbir mursal takbir muqayyad. Hari takbir muqayyad dina Idul Adha min subhi yaumi Arafah dimimiti subuh poe Arafah. Aya teh poe Arafah ye. Jadi dimimiti subuh datang kaya ila akhiri ayyam tasyriqi datang ka tuntung poe tasyrik asar poe tasyrik tanggal 13. Jadi ayat mana teh? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 poe. Eta takbir muqayyad, takbir muqayyad mah puguh waktuna. Berarti 5 poe. Berarti memeh lebaran 2, hiji, jeung lebaran hiji terus 3 poe. Jadi min subhi yaumi Arafah ila akhiri ayyamit tasyrik. Timimiti subuh poe Arafah ayeuna ye ya angkat tungtung poe tasyrik asar. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dan Selasa Senin tas asar itu masih kene sunah takbir muqayyad. Ai takbir muqayyad mah dikaitkeun waktuna kana salat setiap entos salat naon bae nya entah salat naon bae sekalipun entah salat mayit. Jadi entah salat mayit teu ngado takbiran heula. Lamun ngalatan mayit dina poe nu eta teh nya jadi dina takbiran heula. Asa can ngarasa pokoknya lewat bayi terus takbiran teh. Simpangan yang umur dalam rumah pengalaman. Ini kan pendukung timnas takbiran. Tanya, eta takbir mursal, eta takbir muqayyad, takbir muqayyad teh waktuna bumun tas salat baik termasuk salat mayit. Jadi tas salatnya takbiran heula gitu kalimat. Oke, di setiap tas salatnya di subuh poe Arafah datang asar tungtung poe tasyrik. Nah, aya disebut takbir mursal. Takbir mursal mah henteu dibatasi ku tas salat. Iraha waktuna timimiti surupan poe peutingan boboran datang kaprung ngalaksanakeun salat bobor. Jadi ke berarti dimulai surupan poe ke tingnya datang kaprung ngalaksanakeun salat bobor. Sunnah takbiran tong eureun takbiran. Nah, sama kecuali lamun ke aya di tempat kotor, lamun ke aya di tempat hina, lamun ke digawe pagawean hina, kalau ke pagawean kotor, ke modal mahulaanan eureun. Itu ulah ketol teuing teh. Dina hari tasyrik nama 3 poe tas salat bae. Eta jadi takbir mursal mah dimimiti surupan poe peutingan boboran datang kaprung ngalaksanakeun salat bobor. Erek di mana barek di jalan, erek di pasar, erek di imah. Lalaki sunah tarik nya awewe mah henteu sunah tarik. Jadi kajeun momotoran oge. Itu aya perlu teh ya tas anggetek boli ulun ka warung
Bisa jalan ketampilan katarik. Berarti mulai ke sore sampai poeanana. Aduh, baby kesurupan Idul Fitri, Idul Adha, Berarti ayah takbir musa, takbir supaya dinaik ladang. Ya dina Idul Fitri oke aja. Dan lain dina Idul Fitri mah takbir mukoyatna teh timimiti sarupan poe datang ka poe Bogor asar. Sampai satu ting. Sandalila namanya. Ya dina Idul Fitri mah aya dina Idul Adha lima poe. Ieu nanti mukoyatna teh Paling kita duha ge tiasa meureun aja. Biasa. Tas duha, tas. Nah, oleh pokoknya setiap tas sholat itu sunah takbir heula di dalam teh. Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas, tapi Nah, tadi kan cenah aya 3 bae. ya ini tilu kali mah. Ya hiji ge jujur, asuk ieu pada memiliki pisan jadi disebut teh adnal kamal salasun. Pangleutik-leutik lamang kamal teh tilu. Ya, tilu. Lain pangkatana kamal. Tilu. Paksa kita kesampulan tilu. Jadi tilu lah minimal. Itu ari dilatih kan. Sok teh gila. Tilu itu nyata takbiran. Pokoknya geus aya kana fikir eta heula. Boboran rek di ieu. Soalna jarang diajikeun kalau pada teh fadilah boboran bae kayak pian boboran pada diajikeun. Tapi lamun sok dijieun kuring pada kayak aji gitu. Eta ayeuna berarti poe Arafah. Panggaweanna poe Arafah. Bulan kudu kumaha? Maca kulhu 1000. Nya. Maca kulhu Yang puasa 1000. Nah, puasa mah ti kamari. Kakang hiji sebenarnya jadi ayeuna sunah puasa. Nah, terus kena maca kulhu 1000. Kena doa Arafah tadi baca. Jadi sok sanajan urang aya di dieu tapi diusahakeun poe Arafah mah ruhani urang aya di Arafah. Carana maca kulhu 1000 kena maca doa Arafah. Insyaallah mudah-mudahan menang fadilah keutamaan seperti jalma-jalma anu area di Arafah. Tuh. Masuk karena ketinggalan boboran, ya takbiran satu keting, datangkan isu, datangkan takbir bersama, datangkan prung melaksanakan sholat bobor. Kadituna nama lain tas sholat mah itu sudah takbiran, intinya kadituna nama tas beres sholat bobor mah. Paling kata mah sudah takbiran, lamun manggil, lamun nempok atau ngadenge sholat satu anu bisa dipakai kurban walaupun itu dipakai kayak mau ningali takbir Nyari pulau bahaya. ya kayak makan tuh bisa dipakai nah gitu takbiran nah geus sunah ngalaksanakeun korban kasunahan korban teh unggal tahun ulah nyebutkeun tak kami mah geus acan aya tahun ayeuna mah geus korban teh acan can aya ulah nyebutkeun tak kami mah geus iraha ku acan boboran lagi acan Karena kerek boboran. geus aneh teh gitu kami mah geus cenah korban teh geus iraha pan boboran lagi acan Di samping
samping salat Idna unggal tahunnya kurban lagi unggal tahun gitu. Udah kasunan korban unggal tahun henteu siga munggah haji anu wajibna umur hirup sakali. Itu henteu siga umroh anu wajibna umur hirup sakali ari kasunahan korban mah sunahna teh unggal tahun. Ulah nyebutkeun geus gak acan. Tapi aya di antarana anu manggih dina TV gitunya. Manggih dina TV mencipta nate ayeuna. Dibangikeun ayeuna. Cenah ambek poe kuburan teh panggil miskin geus barokah daging. Jang ieu cenah jang pakir miskin sampai kuburan boga daging. Kumaha lamun kitu nyatakeun padahal teu kaasup korban. Itu naik korban mah kudu geus salat. Jadi lamun aya nu kitu kumaha nyatakeun tong bicara. Mun kabere lagi urang tarima tadi. Dibawa perasaan. Padahal teu kaasup korban dari korban. Lamun korban niatan geus korban pernah korban. Lain jam pribadi unggul jam keluarga dengan sirah korban geus. Geus ngarasa lah istilahna geus ngarasa. Nya ada acan ngarasa sarere ge malah aya nu ngarasa korban tahun ayeuna malah aya. Da acan nu urang itu jadi sok saha nu geus ngarasa korban tahun ayeuna. Can aya da boboran lagi acan. Maksudna teh geus ngaetaan kewajiban geus teu wajib. Korban sunah teh ulang tahun. Mun tahun kamari geus tahun ayeuna mah acan ngalaksanakeun kasunahan korban. jadi korban mah teh aya wajibna sunahnya. Sunah terkecuali lamun nazar. Oh iya. Lamun nazar eta jadi wajib lamun kami waras geuning bukan merek korban. Nah eta mah jadi wajib. Lamun payu sawah rek korban gitu. Itu mah wajib gitu nya. Nah korban. Jadi lamun sunah mun korban sunah meunang ngadahar bagina lamun korban wajib wayahna teu meunang ngadahar manehanana jeung jalma-jalma anu wajib dinapakahna ka manehanana teu meunang ngadahar teu meunang gitu ai mamangna mah kajeun mamangna nu karetna mah kajeun ngan anakna berarti ibu bapana teu meunang lamun korban kasunahan korban setiap tahun setiap suhunan jadi sasuhunan hiji sunahna teh itu sunahna padahal lamun domba kabeh sasuhunan hiji sigana di urang mah darah tinggi sareng Jadi sabenya buat pengakuan keluargana minimalnya. Ya pokoknya mah aya we sasuhunan teh hiji. Misalkan tahun ayeuna atas nama bapakna enggeus nu sejenna teh henteu jadi muakkad. Gitu. Oke tahun hareup atas nama indungna tah nu sejenna teh nu pangusi eta imah teh henteu jadi muakkad deui. Kami barek opatan sa imah teh. Nyarus. Gitu. Eta terus hayawan nu bisa dipakai korban alusna lamun dina asal hukum itu domba. Tapi ningali karena situasi ayeuna angger nu pake alus nu aslah nu paling maslahat. Ya, nu paling maslahat. Sapi. Jadi lamun ai baheula mah alusna domba kitu nya sabab lamun alus kena domba 7 ta sapi hiji. Cek hukum alus kene cek hukum asal alus kene domba 7. Dalam domba 7 kajut lagi 14. Ya. Jadi belum domba kajut kalau Karena kanjut. Sampai kanjut. Jadi apa kelasnya? Biasanya awewe. Nah, jadi alus kene domba pada lamun jang bagikeun mah ningali karena asla ari hukum teh
dipengaruhan ku situasi jeung kondisi itunya dipengaruhi ayeuna situasi kondisina loba nu teu ngadahan daging domba daging sapi baru nyalus kene sapi gitu hewan Sapi. nah kumaha lamun misalna terus nya ngomong aja kumaha lamun misalna henteu erek korbannya teu kawasa dina tahun ayeuna tahun kawasa korban gitu nya ngiluan papatungan sapi geus pinuh cenanya arek ngiluan domba alasanna teh naon teh domba teh hese padahal mah eueuh duitna pada lombanya tah kumaha ya lamun teu bisa korban sapi atawa domba kamunding komo mah jauh tah angger sunah pebencitan jadi ayeuna hayam bencit hayam nya sakawasana pokona mah dibencit diieukeun dikocorkeun getihna dipasangkan geunah jang kulawarga barang cerakan namanya jadi lamun teu bisa mencit domba nya hayam-hayam bae mah hayam bodas atau pedesan entok ulah meuli asapna mun bisa dihirupna dibencit dimasak gitunya itu kasunahanana seperti gitu itulah bener urang henteu mampu kana domba insyaallah mudah-mudahan menang ganjaranana ganjaran mencit hayam itu tapi anggar teu kasut kan lu penting ganjaran ada ya nah eta jadi mun eta mencit benaon bae pokona mencit hayam Udah muncul lewat udah enggak apa-apa. ya alus mah dibahagi lah ari lomba hari geus bosen nanya Pak Budi nah terus nanti cara pembagian kade ya dikurang mah da sok tara unggal mah sehingga perlindungan pertajuk sok aya panitia. Nah, panitia teu meunang ngasorupkeun naon ngaranna teh daging. Rek dagingna rek naon rek tulangna rek naonna rek kulitna teu meunang dikasorupkeun teu meunang dipake ku panitia samemeh dimilikeun. Nah, jadi kudu dibagikeun kabeh. Kudu dibagikeun kabeh. Teu meunang ayeuna daging dicokot ku panitia diparasak jang nu dalahar panitia teu meunang. Teu meunang. Kitu nya. Nah, atuh kudu kumaha? Panitia di kelaparan. Ya. Enggak sekedar ya, bisa itu. Assalamualaikum. Mama. Jam sabaraha paling siang? Ayeuna ke ngos kene jam sabaraha paling siang mah? Ayeuna setengah genep. Jam genep aya kene? Aya geus ke jam genep. Siap. Ke jam ke beres ngaos ya? Ke ngaos kene ya, dah. Ya, sampai di jam. Ya. Itu angkat. Oh, pengeluaran. Betul kan? Nah, balik deh. Jadi temenan si panitia nyopot daging terus dipasak jang dalahar anu garawe. Temenan. Termasuk panitia ngajual kulit. Iya, terus kena dipake meuli rokok. Temenan. Jadi kudu kumaha? Carana panitia kudu ngadang. Carana ku panitia teh dimilikeun heula ka seseorang. Ka ketua dapur teh. Nah, kok tah
bagian maneh gitu. Jadi lain bagian panitia, tapi bagian ketua dapur, bagian jelema, bagian dimiliki ke seseorang tangke ketua dapur teh aing ka bagian loba para sak besok lah kita sebenarnya Itu. Tapi lamun cek tukang dapur nanti bawa balik ya. Cek hukum bener. Makanya. Padahal palingan, kan cek hukum guru gitu lah kayak emang merenya kemana gitu kan. Lupa itu, kayak gitu nuwingnya, bawa balik jauh kayak Nanti ya boleh ya jual. Tapi lamun dieringkeun berarti lamun dieringkeun pada ngomong gitu teh jangan ambil itu dulu. Ini palingan heula memang. Nah, tanya. Jadi sakali deui panitia teu meunang secara langsung ngagunakeun barang tina korban. Erek kulit, erek daging, erek tulang, naon bae teu meunang. Jadi kudu dimilikeun heula tamlik. Kok tah bagian maneh. Ari geus jadi bagian rek dijual, rek dibikeun, rek dikumaha bebas. Tangan lamun nu beunghar ka bagianna, nu beunghar mah mun ka bagian daging henteu kaci dijual. Itu kudu didahar atau dibikeun di kabatu. Lamun nu marahat mah ka bagian daging teh kaci dijual. Ya Allah